Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Saiful Alam di Pedang Bumi TV dina acara Warta Sunda. Informasi anu baris didugikeun dina dinten ayeuna nyaeta Kemis 30 Juli 2020 nyaeta ngeunaan warta. Begituna simkuring ngagaduhan liputan ngeunaan warta ti reporter Ujang sareng kameramen Asep. Ieu laporanan. Warta nyaeta keterangan atau beja ngeunaan hiji kejadian atau hiji hal anu ditepikeun ke balaria ngaliwatan media massa, boh media cetak seperti koran jeung majalah, boh media elektronik seperti radio, TV jeung internet. Henteu sakabeh kejadian atau hal pantes dijieun warta. Kejadian atau hal anu bisa dijadikan warta upamana anu kahiji penting pikeun dipikaen nyaho ku balaria, anu kadua dianggap bisa nyumponan kapanasaran balaria. Dina warta aya unsur-unsur anu disebut 5W hiji H. Anu kahiji nyaeta who hartina saha anu jadi palaku dina eta kejadian, what naon eta kejadian teh, why sabab musabab kunaon eta kejadian teh, where di mana eta kejadian, when iraha lumangsungna eta kejadian jeung how kumaha eta lumangsungna kejadian teh. Upama ditilik dina adeganana warta teh diwangun ku puhu warta jeung eusi warta. Bagian puhu warta ngebrehkeun inti atawa pokok-pokok tina sagemlengna eusi warta. Ari bagian eusi warta mangrupa wincikan atawa keterangan tina inti warta anu aya dina bagian puhu warta. Mung sakitu informasi anu baris didugikeun dina acara Warta Sunda dina dinten ieu Kemis 30 Juli 2020. Ulah hilap tonton terus Warta Sunda di Pedang Bumi TV unggal dinten jam 10 enjing. Kubituna simkuring pamit. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.